Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dina subuh ayeuna ngalajengeun bab asbab atanapi sabab-sabab anu ngajantenkeun pendorong panrojong motivasi ngalaksanakeun salat wengi atanapi qiyamul lail atanapi tahajud atanapi witir. Bagian terakhir insyaallah dina perkawis bab muhasabah atanapi sering dihartoskeun introspeksi diri dan mengencam diri karena meninggalkan qiyamul lail. Di antawi sabab-sabab anu biasa ngajantenkeun urang sadayana semangat teu ngantungkeun salat wengi nyaeta ku ayana muhasabah diri, ayana introspeksi diri, bahkan beh dituna mengecam kepada diri, nganahan-nahan, ngarasa lebar, ngarasa honcewan, sumorean, tekadna urang masing-masing. Enten sanes tekad pahlawan bangsa unggul. Tekad urang masing-masing lamun teh mah penting bieu nepi ka teu mampu sarokaat wae mah. Tau pami dina hate ieu tos aya sifat sapertos kitu, muhasabah kana diri, merasa dosa. Sok sanos teu dosa ieu. Merasa dosa ada kecaman, kekhawatiran, kerugian bahwa diri tidak melaksanakan qiyamul lail. Eta maksud nomor 14. Tau pami iwat iman urang sadayana tos aya dina diri sifat kadugu, lebar, asa dosa. Ta ieu teh istilahna tos janten kabiasaan anu sae. Mawi dina hadisna dihadap aya nu tengahnya riwayat Imam Muslim. Eta tos janten kabiasaan anu sae. Upami urang sakali teu ngalaksanakeun ibadah sunnah merasa kerugian besar, bahkan merasa dosa. Kalau qiyamul lail tadi perkawis muhasabah urang tos kuninga ayatna ieu manglebikeun ciri atau ciri seseorang yang soleh dan jujur kepada diri di hadapan Allah, yaitu di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat tos pada uningannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ieu ayat teh seueur dina sababaraha surat kalaban neme ittaqullah haqqa tuqatih eta matos ngarolan urangnya dina surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, biasana upami aya parentah takwa kalituna aya oge parentah sanes. Tadi di mah parentah muhasabah. Wa tanzur nafsu ma qaddamat lighadin, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Lighadin pikeun qad teh isukan. Mata siswa-siswi di pesantren Persatuan Islam disebutna rijalul ghad ummahatul ghad. Mun Bapak Ibu nu kagungan murangkali masih kana pesantren di pesantren Persis biasana sok disebutkeun RG. RG teh singkatannya, UG singkatan, R-na rijal, G-na ghad. Rijal itu laki-laki, maksudnya calon bapak godin, sanes ngagodin puasa. God itu esok, calon bapak engke jaga, calon penerus maksudna mah rijal god barudak ieu diharapkeun di sakola teh lain ngan saukur meunang manfaat ke dirina. Pintar matematikana, jago bahasa Inggrisna, pintar ekonomina, pintar teknikna, tapi lain eta. Panjang eta ge penting, tapi ieu mah ngan sadidunya rijal uga diharapkeun pala putra putri urang teh manfaat ke dirina, kuat agamana, manfaat ke balarea kaum muslimin. Mata
calon penerus bapak-bapak yang sekarang sudah tua. Gitu iwati mah. Makna di jalur ketekiran langkung sapertos kitu. Uge ummahatul ghad, ummahat naon? Ibu-ibu. Ummahat kata banyak, kata jama dari umun teh induk. Ummahat calon para ibu. Ghadin wa isukan. Maksudna engke visioner mungkin para ulama di Persatuan Islam masihan istilah loba RGUG nu lalakina siswa santri wana supaya jadi penerus ke bapak-bapak nu ayeuna sabab Islam lamun kehilangan generasi pelanjut pareu anu wae sing beurik sok sering ngadegikeun ka bapak ibu sadayana pami urang ayeuna geus rajin ngaji tapi lamun anak urang nya cuma tebih teuing milih aralikeun can kabita ka masjid niar ilmu tai kedah hariwa pami urang teu aya san bade ras tah kitu ieu iman kebiasaan baik itu lebih baik dilanjutkan sanes kubantul bisa mah ku anak turunan urang emut Al Ustaz Wawan Sofwan Solihuddin Kiai Haji Wawan Sofwan Ustaz Wawan putrana Ustaz Usman Allahu yarham Kiai Haji Usman Solihuddin Allahu yarham ti gumuru atas nyarioskeun ieu dina salah sawios pembinaan para mubalik. Jadi ngarasa bagja lamun ilmu urang aya anu neruskeun. Terutama ilmu agama. Lajan ku batur, budak batur tapi sarua we jeung budak urang. Tapi bakal leuwih reueus, leuwih bagja, leuwih bangga bahasa Indonesia. Upami nu neruskeun teh anak urang sorangan gitu. Nya mawi hasil para ulama di antawisa sapertos ajeuna dididik ku Allah yarham Al Ustaz Usman janten putrana didik deui ayeuna tos generasi ka putra-putrana tos sapertos kitulah ieu di tingkat level ulama tah painten urang mah sanes ulama iman urang mah tah minimal kasayang ku urang biasa teh rajin ka masjid rajin ka majelis taklim urang kedah visioner kedah gaduh niat ulah sakurangeun hungkul nepi ka urang maksudna tapi urang harepkeun aya harepan anak turunan urang kedah aya bahkan tiasa nuturkeun kasayang eta. Eta visioner pinanya termasuk santriwati calon ibu-ibu mendatang. Kami ibu-ibuna tos teu rajin ngaos oke. Makanya ibu-ibu mah mayoritas mendominasi ras terkuat bukan hanya di bumi tapi di pengajian juga. Di majelis taklim mah tetep ibu-ibu anu langkung semangat. Ustaz acan sunting, bapak-bapak acan ayah, ibu-ibu mah tos nampil di masjid. Paling semangat biasa. Tah pami urang salaku ibu teu aya. Kesan bakal raskeun arupina urang gaduh urang kali istri diharapkeun budak urang teh kedah tiasa janten kitu. Tah dugi kadinya mah tos langkung hebat deui muhasabah teh. Pami urang tos aya kadinya iman iman. Pami teu acannya, pami tiasa urang di ayeuna di kawitan. Nah inilah muhasabah. Ayat ini adalah ayat yang memerintahkan supaya kita muhasabah wal tanzur nafsum ma qaddamat li kadinya bageula ayat. Ayat itu saur Imam Ibnu Katsir mah ayat pokok, ayat usul, aslun, ayat pokok yang menjelaskan tentang kewajiban muhasabah. Jadi dina Al-Qur'an ayat nerangkeun wajibna muhasabah teh ieu tak kami biasanya dina pergantian awal tahun di batimanya diterangkan di pengawasan tanpa muhasabah nujan terdasar ke ayat ieu mak itu sama para ulama nanging tadi urang sok salah kaprah kadang-kadang muhasabah teh tahunan ganti tahun muhasabah ngayakeun riungan muhasabah bersama-sama padahal muhasabah itu memang itu termasuk tapi tidak dikhususkan seperti itu. Tidak terbatas anak setahun sekali muhasabah. Iraha atuh muhasabah. Tadi ini disebutkan dina salah sawios asar, kalaban aya nubatkeun ieu dina salah sawios kitab hikmah. Nyata Nabi Daud alaihi salam dina Zabur katanya. Kalaban aya hadis mung ieu memang kusibeuring disebutkeun ya asar lah kita. Dina riwayat Imam Ibnu Hibban saur keterangan yang pantes payus layak apabila seseorang al-aqil yang berakal itu jangan sampai adlayal pula
tidak melalaikan 3 faktor waktu atau 3 waktu, jangan sampai dilalaikan. Entah ketika orang dimomorekeun balangah dina 3 waktu ieu teh. Kedah dibagi waktu teh di antawisna hiji saatun yunaji fiha rabbahu. Satu waktu itu harus ada waktu untuk bermunajat dengan Allah sebagai Tuhan. Lewat iman itu muhasabah unggal dintennya. Waktu teh kedah dibagi 3. Hiji waktos kanggo urang yunaji rabbahu, bermunajat kepada Allah. Kudu aya waktu nu disesakeun ke ibadah. Sarta ieu waktu anu paling pokok mah waktu primer istilahna. Nu intina mah da kanggo ibadah pan urang teh digelarkan dunya teh kanggo ibadah. Eta nu kahiji. Nu kadua wasaatun yuhasibu fiha nafsahu. Ada waktu dalam satu hari itu waktu untuk bermuhasabah kepada diri tayeu. Jadi dina sadinten teh waktu teh kedah dibagi 3. Kaina urang bayogkeun kana waktu urang sewang-siwangan. Aya keur 3 ieu. Atau nanti urang mah condongna kanu hiji atawa nu 2. Hiji cenah waktu ibadah ka Allah. Nu kadua introspeksi muhasabah. Dina sadinten sawengi teh. Nu mawi Umar bin Khattab mah upami sateuan can pelem sok ngitung-ngitung. Ngitung-ngitung teh sanes ngao kalkulator. Da moal kaetan ieu nganggo buku catatan moal diimpleng nya. Muhasabah teh kitu, ngemut-ngemut sapoe tadi ti mimiti beuntak pikaina rek beureum kuring teh loba ngalakukeun amalna. Itu muhasabah tahunan sanes ieu teh mah. Nah, geus dinten ya. Salepo sahabat Umar wae sebelum tidur itu selalu mengingat ti mimiti tadi beuntak ngalaksanakeun ibadah tapi kaina rek beureum deui memeh zikir ka Allah. Amal naon ieu kuring loba dilakukeun. Maka ketika beliau mengingat ada kekurangan dalam amalnya termasuk penting tadi misalnya kaliwat tahajud, maka beliau beristighfar karena mungkin ini kekurangan. Komo ingat karena dosa tadi itu. Nah, itu iman itu muhasabah. Ngadinten eta teh memperbaiki amal-amal yang kurang atau yang ditinggalkan dari kewajiban. Nukatiluna wasaatun yahlu fiha li ta'amihi wa syarabihi. Nukatilumah waktu pikeun nyorangan. Ai maksudna mentingkeun keur urusan dahar minum. Untuk makanan dan minuman. Ta waktu nukatilumah waktu keur dunya. Niat keur isi pejit, niat keur bungkus kulit ihatikan. Mohon ulah di luli-luli ieu geus kewajiban, Pak. Tadina sadinten teh 3 eta teh. Aya waktosna ibadah, aya waktosna niat kifayah, masasil kuring teh. Aya waktosna muhasabah. Urang teh naon bae sapoe ieu teh. Nah, maka ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban muhasabah dan tidak terpaku terbatas setiap 1 tahun. Pergantian bulan Islam haram muhasabah bika ngarariu geus dirinya mamasiat deui we bari kumaha muhasabah sapertos kitu. Yang lebih miris itu muhasabah awal tahun kalender Masehi. Ieu mah judulna hungkul cangkangna muhasabah, di dalamnya banyak maksiat. Lobana mah maksiat palawan. Mun disebutkeun kitu teh di kalangan generasi muda pergantian tahun malam tahun baru itu bukannya ibadah, kebanyakan itu maksiat. Dina perayaan geus jelas eta mah tasabuh gitu. Dieusian buka maksiatan, matak muhasabah kalobah mana. Tak kanggo urang muhasabah teh sapertos kieu. Unggal dinten ngaevaluasi diri dulu. Penting urang teu tahajud ieu isukan ulah nepi ka teu tahajud. Sabab cek katerangan mendingan tong boromah mohon urang diliwat kabeh katinggalin sawareh oge teu bisa nuwitir wae aduh babar ieu teh. Kapungkur mah para sahabat, kapungkur mah jami-jami soleh banyak urang. Nah, gitu. Itulah ayat yang menjadi dasar bagaimana muhasabah merasa diri tidak baik atau mengecam diri ketika meninggalkan qiyamul lail. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah anjeunna kantos meninggalkeun sar anjeunna fa idza kana abdu mas'ulan wa muhasaban ala kulli syai' hatta ala sam'ihi wa basarihi wa qalbihi. Kalau seorang hamba akan ditanya dan dihisab segala sesuatu sampai pendengaran, penglihatan dan hatinya.
Jadi saur Imam Ibnu Qayyim upami teh mah engke bakal dihisab, nu dihisab ku Allah teh nepi ka pandenge alat untuk mendengar itu telinga, fungsinya mendengar. Ngadengena urang teh engke bakal dihisab. Wal basar mata yang fungsinya melihat, cekas keneh nepi ka lumut, teu katingali, nepi ka lamun, nepi ka remeng, nepi teh naon. Itu akan dihisab. Terus katina wal fuada hati. Punten sanes hari katanya dina terjemahan hati dan hati di Robi we dina terjemahan nu kadua. Pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi aya kalimat yang tersanis ya. Hate urang teh seueur sabarna, seueur ikhlasna, seueur sabar tapi bari nepak dada bari diusahakeun sabar ya Allah. Bari mentegeg teh sabar kapaksa. Tapi justru lebih tidinya lolobana padahal lolobana urang teh geugeur, lolobana emosi, amek-amekan, oreal, ngahasut, ya, panasan ka batur, itu semua akan dihisab. Tah nu berat mah ngahisab eusi hate. Di hate mah nu berat mah saos simpuri. Da ari awak mah katingal tapi hate mah sesah. Bahkan kantos dibahas di payun aya pembahasan urusan masalah hate. Si orang iman di akhirat memang paling dominan itu yang akan dipertanggungjawabkan itu sebetulnya yang pokok itu hati. Salat mah ibadah fisikna cangkangna wajib ieu ge ulah dianggap itu mah kuring moal salat itu. Sabab surah ieu bentuk ibadah itu dicontohkan. Kedah aya bentuk keimanan teh dibuktikeun ku ibadah lahiriah salat contoh. Tapi salat belum tentu penyelamat ke surga. Sabab ke bakal dihisab ke si hate nu salat. Teu cukup salat teh alus bacaanana, sae identikalna, tapi kalau macana oge tepat waktuna. Tapi lamun hatena ieu dipinuhan ku ujub riya jeung takabur sae teu nya. Saum Ramadan kamari, sanes teu katingal saum teh. Jeung rada hese sombongna teh ku saum mah. Tapi da ieu mah anggar we hate teh. Ya dina urusan ibadah mah aya wae. Tahifat sedekah secara umum kadang-kadang mah ieu teh hate teh aya we. Ibadah kurban sakedap deui nya urang bade mayunan kurban mah anggar we hate teh. Urang mah bisa kurban. Itu setan ngaharewas kana hate. Batur mah tapi ka teu marampukeun urang bisa. Setan keras digembosi nya, disumangetan pikeun takabur, riya, ujub. Ieu teh penghilang penyirna semua amal soleh. Amal nasah jadi tapi pahalana eueuh. Nu aya ke datang ka Allah teh juga bakal loba pahala teh. Kosong nihil yang ada jadi dosa. Tan mawi hisab hate menghese kalawat ieu. Kang urang sadaya dina waktu ayeuna kalabat ibadah salat wengi oge. Sanaos salat wengi teh rada hese deui. Upami ibadah mah saum, sesah kanggo riya teh upami ibadah salat mah salat wengi. Sesah riya mah sok bade kumaha? Ieu teh mah. Sanaos saos simpuri ge ku zaman kiwari mah, zaman digital bisa wae sombong ku tahajud teh. Angger we bisa dipostingkeun nya. Postingkeun di mimiti udang di kamar keneh bawa handphone kacai waktu itu imah sorangan jadi batur arapaleun. Pami istri ngomong kena, pami bapak-bapak mimiti di pecina nepi ka sarungna alhamdulillah istri solehah. Pamajikan sorangan ke sekolah masih keneh necis kieu ya. Sarung anyar, koko takwa anyar, peci anyar, bari pamere ge bae. Tapi eta di pamajikan abdi nu saleh postingkeun status pribadi pandiwati mah sagilak we setan. Tahajudna acan ieu geus posting-posting dosana we nu sidik mah. Acan tahajudna ngalamun atawa henteu di wakatenan ieu. Tapala lagi salaresna mah peluang setan mengganggu manusia itu dari berbagai arah. Tak aya salah sawios kitab sajilid namina talbisu iblis. Saya terjemahna. Talbisu iblis bagaimana perangkap iblis, tipu daya iblis, perangkap iblis untuk mengganggu kaum muslimin dalam berbagai hal. Lain jelema nu tukang doraka maksiat gede termasuk kurangi ahli ibadah langkung rawan salah kagoda ku setan. Kalau bet simpuri paling babari upami teu dasarna kana akidah katauhidan. Nah ini semua akan ditanya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ditanyakan dihisab nanti di yaumil akhir. Termasuk
ibadah salat malam kita. Nutos biasa tahajud ditaros ku Allah. Apa yang menjadi motivasi engkau tahajud? Bagaimana tahajudmu? Tata cara kaifiatnya. Karena siapa? Itu ayat. 5 kaifiat. Karena apa engkau tahajud? Motivasi naon ya? Era aku urang teh geus kolot, can bisa wae tahajud. Tak kalimat era teh faktor pendorong ieu teh. Jantan pahala mah. Tapi urang teh ulah kana isin. Ai pamajikan urang geus mang tahun-tahun tahajud ari urang. Aduh. Jadi salaki kedol keneh era aku pamajikan apa isin ieu kumaha Pak? Jantan pahala mah tahajudna. Oh. Sok sanaos ari awal-awal mah tiasa janten urang teh nuju diajar mah era euy ku pamajikan mah jam 2 nyari urang mah jam 4:30 karek beuntak misalna tah ku isin ieu teh sawios awal-awal mah tapi kantor engke ngagilengkeun isinna teh malu itu bukan karena istri tapi malu kepada Allah. Nah bet era ku pamajikan engke teh pamajikan naon geus teh era deui asik bebas euy. Wan kaganggu, wan udah bapak gugah jam 3 tahajud. Bapak itu bapak ieu riweuh cenah ayeuna mah geus dipika era lagi geus eueuh. Tapi pami isin ku Allah mah sieun ku Allah dugi ka irah ge. Jadi dia bakal kapatri dina diri urang. Katun ngagilengkeun isin eta. Sakitu wae iwat iman. Janten ieu bakal ditarosnya hate urang paningal panggang urang. Itu dina surat Al-Isra ieu bacaan kasrat sikuring umi. Surat Al-Isra ayat 36 Bani Israil surat 17. Fa huwa haqqun an yuhasiba nafsahu qabla an yunaqashal hisab. Maka seseorang lebih berhak untuk mengintrospeksi diri sebelum dipertanggungjawabkan dalam hisab. Samemeh jaga dihisab ku Allah mending ti ayeuna we muhasabah. Kalimat anu terkenal di kasauran sahabat Umar itu hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Tasawuf Imam Ibnu Qayyim lamun teh mah urang yakin bakal dihisab kabeh dimimiti ceuli panon hate kabeh bakal dihisab maka pantes pamiti ayeuna urang muhasabah. Terutama tentang salat malam dievaluasi. Urang teh unggal dinten siang duha tara rawatib kedul salat berjamaah tinggalin saum sunat can hayang berarti ngaji tara wae peuting nyeblek wae ai ka surga hayang panggeulanna atau kita disetop ku malaikat teh heula cek oleh itu nu langkung berhati anjeun pas ngalantri anu sarumangat nu rajin nu ikhlas dina ibadahna nu wengina ngurangan kulemna dirinya mati berapa cek malaikat lah iwati mah nu kakloter kasabaraha miliar kayak di surgana gitu. Ieu maksana ayat anu name ayat anu salajengna surat Az-Zumar. Allah memberikan sanjungan dan membedakan orang yang ahli salat malam tahajud witir dengan yang meninggalkannya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu hai para musyrik yang lebih beruntung? Apakah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Kalimat di waktu malam ana al-lail ke tengah malam. Saur para ahli tafsir dimaksud juga salat wengi. Imam Ibnu Katsir maknana ayat ieu teh saur anjeunna maksudnya ibadah di antara salat maghrib dan isya. Terima tafsirnya. Imam Ibnu Katsir ngamanaan qanitun ana al-lail qanit kunut di hati iman. Naon hartosna kunut? Kunut teh sanes ngangkat pandangan bari ngaos ngahungkul. Bari tantos secara status hadis ieu diperdebatkan. Allahumma hdini fiman hadait wa tawallani fiman tawallait waqtini syarma qadait sampai sanesna lewat iman. Lewat iman itu kan doa kunut nu diaos dina subuh terlepas dina urusan masalah nu ngalaksanakeun salat teu gitu. Tapi hadis ieu dipermasalahkeun status kesahihannya. Sehingga muslim kuring yakin hadis ieu dhaif numutkeun para ulama. Matak nah urang dina subuh teu aya doa setelah bangkit dari rukuk kedua mengangkat tangan. Gitu.
hadisna eta memang dipermasalahkan. Satu itu, yang kedua memang Nabi tidak selalu tiap subuh itu kunut. Hanya seberapa lama itu sasasi waktu itu. Oh, nuju Covid punya. Nuju Covid terus nuju ayam peristiwa pertama kali, oke, kamari ayat peristiwa genosida ya. Penyerangan brutal Zionis nepi ka ayeuna can eureun di bulan haram kitu urang teh. Nya jadi pami pada ngabas bulan haram ge tiasa. Imang emutan urang nuju sasi haram ieu. Ieu tos kaping 22 Dzulqa'dah. Sama tos 22 dinten urang teh sedang berada di bulan haram emutnya. Dzulqa'dah lebat bulan haram. Upami nu ibadah haji mah di tanah haram ayeuna teh tos angkat. Tos sabaraha kelot tadi. Dina Pak Agus angkat iraha kan kamana? Kamis. Alhamdulillah 2 dinten deui. Sing sarehat sing dipaparin kalancaran. Sami di situ mabrur nya doakeun sadayana. Kaum muslimin, kaum muslimat nu aya terutama jamaah pangosan di al-maghfirah. Tak iman paitan anu tos di ditu mah ayeuna teh benten pahalana ibadah tiap waktu sholat di haram mah benten sareng tiap waktu di al-maghfirah. Inilah keistimewaan bulan haram. Nya di bulan haram itu mah nya di tempat haram. Haram teh anu suci nu mulia, lain haram kabalikan kalah sanes. Anu suci nu mulia pahalana langkung agung di ditu. Tak urang mah teu aya di tanah haram tapi di waktu haram bulan Dzulqa'dah. Tak ibadah ge benten. Urang dina waktu ayeuna nilai pahalana. Tapi sing emot saur para ulama nilai dosa ge tidak kalah berat. Ieu nu apik urang teh. Dosa-dosa di bulan haram itu 20 dinten. Waktosna urang muhasabah ngimut-ngimut aduh ya Allah abdi hilang gitu. Perasaan teh teu aya nanaon di bulan haram teh. Padahal pami urang ngalakukeun maksiat berat di dosa. Lewat iman inilah perintah Allah atau pembeda dari Allah bagi orang yang kunut. Kunut itu khusyuk. Khusyuk maksudna sanes kunut anu biasa subuh. Nu sunah mah tadi sasasi termasuk orang mendoakan ke kaum Zionis ya. Oke nu sanes mah. Tiap malam dia bangun di tengah malam saur Imam Ibnu Katsir mah ti maghrib ka isya teh anjeunna ibadah. Bade di majelis taklim ngaos, bade ngaos Quran, bade mengkaji keilmuan agama, itu ana lain. Tapi saur para ulama mah di tengah malam ini maksudnya sholat malam. Ana itu tengah malam, asna atau wasat tengah malam. Dia bangun untuk tahajud dengan niat takut kepada azab akhirat dan mengharap Tuhannya. Niatna ieu nu bakal dihisab. Lain era ku pasangan, era ku budak sanes eta. Komo era ku batur mah da apaleun. Tapi isin ku Allah, sieun ku azab Allah. Nah, iwan iman maka akan dikatakan adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Jadi kalau urang mah tina 13 di nomor 14 faktor pendorong tahajud ieu kantun dilenyepan sabada ieu teh da ieu insyaallah terakhir teman-teman dilenyepan ku urang teras we diimuntan dihayati pelakeun dina ati jadikeun kaimanan. Nu faktor terakhir mah ieu pami urang tos ngaraos asa dosa tu tahajud itu mah luar biasa. Itu teman-teman. Qiyamul lail itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Tetapi untuk Rasul itu wajib. Tapi Nabi menganjurkan untuk menunaikannya dalam sabdanya. Ia hadis Muslim nomor 3548. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu abus sholihin. Ai ngaos abus sholihin. Hendaknya Anda semua menunaikan qiyamul lail karena ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Jami-jami soleh kapungkur teh nu dijamin ka surga teh di antawis ciri teh qiyamul lail, witir, tahajud. Mereka tidak melepaskan. Kenapa? Karena melihat sang baginda uswah hasanah mereka Rasulullah. Tidak menganggap dan ke Rasul wajib teh ke urang mah henteu matak bae tahajud lagi moal, tidak seperti itu. Tapi para sahabat, para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka seperti layaknya Nabi. Bahkan aing hoyong ngalamungan Rasul gini di zaman sahabat. Ya, di antara 3 sahabat yang satu menyebutkan ana usolli
wala ana abadan kuring rek unggal penting salat moal sare ieu teh saking pohoyong ngalagungan rasul nu aya ku rasul diseuseula ulah kitu sabab tetep kuring oge penting teh salat penting tapi aya sarena nah ieu mah nyaeta begadang semalam suntuk itu tidak sesuai sunnah efekna oge awon kana kesehatan nah gitu tak iya kebiasaan jami-jami soleh teh tidak meninggalkan qiyamul lail witir tahajud. Kemudian wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah, dengan salat malam ini akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nu biasa tahajud qiyamul lail salat panglima insyaallah bakal langkung caket hatena ge ka Allah. Sanes berarti yakin bakal soleh tapi kajaga kasolehanan. Kemudian waman hatun anil ismi, dia akan menjadi tameng dari berbuat dosa. Tina naonna tameng dosa teh tahajudna. Simpulin yakin ahli tahajud mawani korupsi. Yakin simpulin. Amun aya nyebutkeun meni rajin tahajud teh pek teh ditewak ke KPK. Tewak teh man duka eta nya. Gitu. Rajin tahajud kapanggih ngabobol ATM di bank misalnya. Kapanggih jadi residivis ayeuna mah populasi tahajudna. Ajak aya apa tahajud sana. Atanapi ongkoh terang si ate osok tahajudna teh tapi pabeubeurang rame jeung rame yang menjadi doro jeung batur teh. Tina lisana matakna nyeri, kalakuanana matak teu pikagenaheun. Tahajudnya itu bermasalah berarti. Tak bener ieu jami tahajudna. Da simkuring yakin numutkeun Nabi hadisna. Orang yang tahajud itu hatinya akan dekat kepada Allah, akan berusaha menjadi tameng dari dosa. Tombor mah dosa gede nu leutik ge maka api. Nu rajin tahajud dina nyarios, dina ningal, dina ngadangu, dina berperilaku nah aya hasil dina tahajud. Tombor mah dina tahajud, dina salat mulima oge ninggal iman pan pasti tos aya hasil namanya. Al-Ankabut 45 teh wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bahkan adegeun diri kana oleh salat karena salat itu mencegah dari keji dan munkar. Terus wa la dzikrullahi akbar, dan sebagai zikir kepada Allah yang utama. Nu rajin salat 5 waktu teu mungkin korupsi. Kitu aya iman tawa ka tahajud nya. Tahajudna beli levelna ieu mah tebih teuing. Pami aya pamimpin hiji umat hiji bangsa rajin berjamaah, nah simkuring yakin bakal sejahtera rakyatna, bakal adil, anjeun ge bakal soleh. Tapi geuningan rajin salat kapanggih teh katewa ku KPK, kapanggih ngalakukeun dosa-dosa can katingali benerna, berarti ieu salatna pupulasan gitu. Kan tenan pami ahli tahajud, nu sok tahajud maksana kalakuanna beda jeung tahajudna, berarti belum benar tahajud. Kemudian dapat menjadi pelebur takfirul lisayyi'at. Ieu terjemahna dibalik katingalan. Hapunten ya, simkuring teu acan koreksi. Wa man hatul itsmi tameng dari berbuat dosa, wa takfirul lisayyi'at, dan pelebur kejelekan dibalik hartosna tah. Simkuring teu ka edit teuing mal. Bakal mupus kana dosa tos jelas imanya salat pangimah. Wa man radatun lidai, serta dapat menolak penyakit anil jasad dari tubuh. Isa rasul ya. Salah sawias terapi batin. Mohon terapi kanggo batin ieu mah. Sakan urang kajagi kesehatan fisik oge tina tahajud aya. Matak laras simkuring pami ngobrol sareng sepuh ieu mah nya. Sepuh-sepuh kapungkur gitu ngeyus wah tos wah salureun bapak ibu rupina numpang sepuhna ceung numpang sepuhna mangga we tamas ngetang masing-masing ya ai Kang Adi mah salsi kuring tong ngacung isin lewat ieu mah numpang sepuhna urang sabaraha di dieu 70 langkung aya nya nu 70 langkungnya mohon aya. Tak mungkin aya nu tos 80 langkung ti urang sadayana tos langkung 80 tapi katingal jajak si emak si aki teh si bapak si abah teh. Ternyata di antara resep rahasianya rajin bangun malam. Eta sepuh-sepuh kapungkur ieu mah. Si kuring mah tong tebih Allahu yarham nya pun aki pun ini pun uyut kapungkur
rupi nama tanya didikanu duh si kuring bisa gitu diuyut lungsur ka nini yang putrana Aki Madamantuna. Ternyata mereka itu sudah terbiasa pulang 9:30 jam 10 gugah jam 1 setengah 2 pak pikpok di dapur masak bari masaknya lain jagoan jeung anakna nu saimah jeung icuna ibat-ibat tapi sampai ketika akan meninggal teu ngaribeukeun teu damang sepuh teu dirawat geus teu kieu kubrang sabaraha dinten ngaturkeun gitu. Ternyata rahasianya bangun malam tahajud ibat-ibat siangna kiat saya fisikna oge kajagi. Nah inilah jaminan dari Nabi hadis yang di bawah ngabantos ya, karena urusan kesehatan. Kemudian kondisi para salaf rahimahullah seperti Abu Darda pernah mengatakan sallu raka'ataini fi dzulmil lail li dzulmatil qubur. Bayma ashab sahabi perkataan sahabat. Salatlah 2 rakaat di tengah malam maka untuk menjaga di kegelapan kubur. Salat 2 rakaat itu misalnya imam umumnya kasauran Abu Darda urang gugah wengi sakantos wudu sukru wudu heula. Atanapi urang salat upami wengi salat sunnah mutlak biasa buat itu. Salat sunnah 2 rakaat tai ka masjid mah khususnya tahiyatul masjid. Tah sapertos kitu kadituna urang tahajud. Fungsi salat malam itu adalah sebagai penerang penjaga di kegelapan kubur. Di alam kubur teh poe ulah dibayangkeun kuburan 2 ka hiji tapi kaheurin aduh di imam mamakani kamar ge ukuran 5 ka 6 ieu teh kamar bungkul aya di alam kubur 2 ka hiji asa heurin sanes kitu ya iman alam kubur itu alam yang di luar iman alam luar pamikiran urang aya nu dilegakeun pan dina hadis teh riwayat Imam Tirmidzi seluas mata memandang diberikan penerangan kemudian hijau di sekitarnya seperti di taman bunga. Tadi teh nu saroleh nu nyaangan ieu teh sadayana ku ibadahna kalau bertahajud. Ari jelema kedul salat 5 waktu, puasa tara, tahajud komo diliwat, ngaji tara, ibadah ditinggalkeun, ieu bakal poe. Poena kumaha ku amal keneh. Nah itulah pesan Abu Darda. Kemudian kata Ahmad bin Haram salah sawias ulama ajib tu liman ya'lamu anal jannata tazayyana fawqa wan nar punten eta sanes wan nar pilih aya nu ngartos di dieu ngaosna simkuring lepat ka harokatan wan nar tadamu tahtahu kaifa nama bainahuma. Saya heran kepada orang yang telah mengetahui surga dihiasi di atasnya sementara api neraka dinyalakan di bawahnya, bagaimana dia dapat tidur di antara keduanya. Sakedah nama urang teh gegebegan unggal dinten teh. Sabab emut ku ancaman neraka. Sapertos dina surat Az-Zumar tadi. Anu rajin salat wengi dibandingkeun jeung nu tara salat peuting saperti jamaah musyrik eta teh. Jamaah musyrik osok tahajud mah lagi. Mun Az-Zumar mun diluhur ayat Az-Zumar. Jamaah musyrik mah ngadaikeun tahajud, boro-boro tahajud salat pagi tara. Matak saur Allah nu rajin unggah wengi beda jeung jamaah-jamaah nu tara salat saperti hana jelema kafir jamaah musyrik nu tara salat. Bukan berarti kaum muslimin nu tara salat penting musyrik sanes. Sanes berarti mah tetep musyrik. Tapi ada nilai lebih dari Allah. Nu gugah wengi mah sieun ku adab Allah. Sabab boga keyakinan bakal jadi bekal nyaangan alam kubur, nyalametkeun di sirat, mentaskeun ka surga teh di antarana ibadah salat wengi. Matak loba. Nah, ini yang dimaksud perkataan Ahmad bin Haram itu. Tapi saya heran soal anjeunna. Lamun jelema ngarti ku ancaman neraka hayang ka surga tapi penting hese keneh udah salat. Nah, inilah perkataan motivasi dari para ulama kanggo urang sadaya. Terakhir umroh istri Habib Al-Ajmi beliau menunaikan sholat qiyamul lail suatu malam sementara suaminya tertidur. Tadi kan tadi teh jadi kan Bapak Ibu. Istrina tas rajin cara gana masih kena teu acan. Ketika telah mendekati akhir malam suaminya masih tidur. Tas pada subuh teh masih kene peureum. Si bapak teh berak keneh gitu. Istrina mah tabuh 2 ge tos beres tabuh 3 teh. Tabuh 3 beureum keneh. Tabuh 4 beureum keneh diguyang-guyang teh kela 5 menit deui siga budak.
ngong adan gugah itu tos adan bebe bentar tuh si bapak tanya. Lewat iman beliau bangunkan dan mengatakan kepadanya, ini umroh istri Habib, umroh istrinya Imro'ah Habib. Saur isinya teh kieu, kum ya sayyidi, bangunlah wahai tuanku, nyebatake sayyid. Oh jantan pami ibu misalnya bapaknya kasusna gitu. Si ibu tos rajin, bapakna masih keneh nyemplek hees tibra hese, ulah dibanjur eta teh. Dicacapekeun dibanjur mah pirameun. Gugahkeun sebatkeun teh, oh ya sayyidi wahai tuanku. Asa kitu Bu. Nyebat tuan ka caroge tuh. Atuh beuki we mun bapak dituankeun ku caroge ku istri kumaha? Alah beuki asa dipepene. Minggu genas sama majikan ngomong di deui we. Tah sanes kitu Pak. Janten lamun istri nyebatkeun wahai tuanku, ah ieu berarti nyelok teh aya sina udan. Malam telah lewat dan siang telah datang, geus tereh urang, tos subuh mah, tos ganti gentos ke siang. Dan di hadapanmu ada jalan panjang, sementara bekal hanya sedikit, lalampahan teh panjang keneh. Saneukeun umur di dunia orang sabaraha tahun deui. Lalampahan panjang nepi ka akhirat teh. Kafilah orang-orang soleh telah berjalan di depan tuh nu lain mah. Nu tos ka pasar ka mana di bumina tos beres tahajudna mungkin. Tah kitu husnudzon nya. Nu tos ka sawah, ka pasar nya. Ngabedug maco tos siap di subuh keneh angkat bahkan mungkin tahajud heula. Duh Pak urang tinggalin ya. Sementara kita tetap berdiam diri izin ku Allah makanya batur geus diheula star aya urang dibrak keneh tah kitu. Ieu dina raraga introspeksi keluarga janten urang teh tawakakan sanes we nu sabumi heula. Panuhun alhamdulillah kalau iman tos sami-sami biasa sasarengan. Suami istri tos sadar kewajiban gugah atanapi sunnah tahajud ieu. Gugah wengi ngaros dosa eta melakukan istimewa. Kira langkung cekap tuluy ka 14 ya, rupina ditutup we ieu mah perkawis sabab-sabab motivasi salat sunat tahajud witir qiyamul lail maka diurut di hiji tuluy ka 14 kesimpulanna kumaha ieu janten faktor mendorong ka urang insyaallah bakal hampa ngalaksanakeun. Urang lanjutkeun kana dasar masalah sanes dina dinten Salasa payu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.